Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min adabil ijabati sareng eta tina sapalihna adab nyubadanan, adab ngahadiran onangan. Alayak sidari ulah najia ieu si jalma biha kalawan ijabah qadu asyahwatil batni kana nyumponan syahwat beuteung. Bayan wibalita maniatan ieu si jalma biha kalawan ijabah ittiba amri syari kana tunut kana parentah Allah anu nyareatkeun. Turut kana parentah Allah anu nyareatkeun. Wa ikrama ahihi sareng ngamuyakeun dulur si jalma. Wa idhala sururi sareng ngabungahkeun ka bungah alaihi ka itu akhi wa ziyaratihi wa ziyaratahu sareng ayeuna kitu ngajarahan atawa pinganyang ka ieu akhi wa siyanatan nafsi sareng ngraksa dirina si jalma ansu idoni tina goreng sangka bihi kalawan akhi pimtina dina narima kacegana di si jalma tina tadi onangna cuma asyarat terus isyarah musannif ila makana perkara izdanabu anu kada hadidabihan emak fil walimati tina walimahan biqauli kalawan dalam musannif wa yajtani sareng kada nabihan si jalma makana perkara sya'a anu masyhur eta emak fil waimi tina pirang-pirang walimahan anu geus lumrahna walimahan ayana sobat kaula minal munkari tina pamungkaran wal jarimi sareng pirang-pirang dosa kajami seperti kumpulna si jalma gitu. Hajamihi seperti ngumpulkeun ieu si jalma ar-rijala wan nisaa ka pirang-pirang lalaki jeung pirang-pirang awewe muharramun eta nu diharamkeun aya jam'uhu muharramun syara'an wa tab'an bahwa cek syara wa tab'an sareng cek watak ja anu datang itu ayeuna kitu jam'ihi wa minna sareng eta tina sapalina adab ayastamila ari kedah migawe si jalma as-sunnata kana pasunatan fi zalika tina itu duhul payuqadim maka mayunkeun ieu si jalma rijlahu kana sampean jalma ayumna anu katuh sumaya kalau terus ngucap si jalma bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum ana lapat bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum summa yusolli teras salat ieu si jalma rakaat ini karena 2 rakaat atau aksar atau leuwih langkung seueur bima kalawan perkara tayassaru nu gampang eta mah sumaya qra'u teras maca si jalma al-fatihata kana Fatihah salasan kelawan 3 kali salah atuh salah muka pengen lihat kajilan kanan waki sareng kedah ngiaskeun anjeun kan waki sareng kedah ngiaskeun anjeun wakal hina seperti make pacar wakal walawili sareng seperti ayeuna kitu kabiasaan goreng minal harairati tina pirang-pirang awewe merdeka wil masa kedah ngaraksa anjeun al masaila kana pirang-pirang masalah wal khamru sareng ayeuna arak wasarju sareng tandu mal bakaroti sarta parawan minal manakiri tina pirang-pirang pangkaran pamumaka karang ngarasa anjeun al isyarata kana isyarah ahbaratus ngawartaskeun musannif rahimahum muga asika musannif insyaallahu Gusti Allah anu saestuna kalakuan eta wajib naon ijtinabu manabihan perkara sya'nu masyhur eta ma wa zago sareng geus gumelar eta ma pil walaimi tina pirang-pirang walimahan minal munkari tina pamunkaran wal jaraimi sareng pirang-pirang dosa
min kulli matina setiap perkara huwa anu ari itu ma eta muharramun diharamkeun syar'an cek syara wadalika sareng ari itu muharram teh eta kahtilati rajuli seperti campurna pirang-pirang lalaki binisai kalawan pirang-pirang awewe wakasob ingal arusi sareng seperti macaranan ayana nyemir ayana panganten nyelep panganten ngato curang ya dahu kana panangana ieu arus bilhina kalawan pacar sawaun kana bah pada boga aya itu hina eta bihadratin nisa'i bah pada boga aya itu ayeuna ke tusabgil arus bihadratin nisa'i dipayun pirang-pirang awewe kamasak memperkarahian itu ma eta datu komen pangadatan hiji kaum amla atau henteu bakal walawi sareng seperti kebiasaan goreng minan nisa'i ti pirang-pirang awewe alharairi anu mardeka wa kasyurbil habli sareng seperti nginum arak wa masal perkara pima nahu nu aya dina maknana itu surbil hamri minal muskirati tina pirang-pirang perkara nu ngamabukeun wa karukubil arusi sareng seperti ayeuna tumpakna panganten alas saroji kana tandu karojuli seperti lalaki pamasaran perkara jaratun berjalan bihi kalawan manon ada tuba dijuhali kabiasana saperina pirang-pirang jalma bodoh minaduhuli tina asup anal arusatika kamar panganten awewe yang duruna tingkana bari ayeuna nempoan ya si juhal damal bikaroti kana getih ayeuna ka parawanan wayal ambuna sareng amang-amangan itu juhal alaihi kana itu dam wa nahwi zalika sareng saumpamana itu duhul alal arusah min munkirati wala imiti pirang-pirang pamunkarana pirang-pirang walimahan allati latu adu anu teu dihitung-hitung silati wala tusa sareng teu bisa kehitung itu lati wa hiaritul lati eta tuh talapu diihtilapkeun lati bihtilapil madani kalawan narima beda-bedana pirang-pirang kota wal qura sareng ayeuna pakampungan wal arabi sareng pirang-pirang ayeuna adat kebiasaan adat istiadat pangadatan paayat aya nu mangka jadi ayeuna maka jadi kewajiban ala sahibil walimati ka jalma anu ngabogaan walimahan naon ala yasanullah ayana berjalan ieu si sahibil walimah fi syai'in dina perkara midalika tina itu munkirat wa illa maka lamun teu ala kana maka bakal aya eta si sahibil walimah eta muta'aridun anu ngasongkeun li suhtillahi ta'ala pikeun meunangkeun bebenuna Allah ta'ala wa muktihi sareng tegasna bebenuna Allah arjatu ngeluarkeun Syabul Qasim al Asbahani fi targhibi wa tarhib tina kitab at-targhib wa tarhib lahu milik itu karangan itu Abu Qasim Asbahani Anas marfu'an ti Sayyidina Anas marfu'an bari hadis marfu la tajalu teureun-eureun naon la ilaha illallah lapad la ilaha illallah eta tanpa bakal manfaat la ilaha illallah man kajama qolahan ngucap man kana la ilaha illallah wa tatbawu sareng ayeuna bakal bisa nolak la ilaha illallah anhum ti itu man kabeh al adab kana ayeuna siksa wa nukmata sareng ayeuna tegasna siksa malam yastahiqu dina salagina teng-enteng ieu man bihaqqiha kalawan hakna la ilaha illallah kalau ngadaw sahabat ya Rasulullah wahai kanjeng Rasulullah pamal istihtab bihaqqiha sareng eta naon ari ngaran ngenteng-ngenteng atawa nepi nyepelekeun bihaqqiha kalawan hak la ilaha illallah kalau ngadaw ieu Rasulullah yadharul amalu yadharu ayeuna geus jelas naon al amalu amal geus jelas naon al-amul amal teh bima'asillahi kalawan ayeuna pirang-pirang maksiat ka Allah fala yunkiru mangka ayeuna teu inkar itu man kabeh
wala yuguyur santun ngarobahkeun man kabeh wa ahraja sareng tos ngaluarkeun hadis aidon di an Abdullah bin Umar ti Abdullah bin Umar marfa'an bar hadis marfu murumi warang anjeun kabeh bil ma'rufi kalawan kasayan wanhau sareng nyegah anjeun kabeh anu mungkar tina pamungkaran qabla an tadwa dina sababna hadua anjeun Allah ka Allah fala yustajib maka teu diijabah naon lakum pikeun doa anjeun kabeh wa qabla an tastagfiruhu sareng dina samemeh nyuhkeun pangampura anjeun kabeh ka Allah wala yughfaru mangka ayeuna teu dihampura naon lakum ayeuna pikeun dosa anjeun kabeh inal amra sayyidina marintah bil ma'rufi kalawan kasayan wa nahya sareng nyegah anil munkar tina mungkaran eta layat pemual bisa nolak ieu amar ma'ruf nahi munkar rizqan kana rezeki wala yuqaribu sareng teu ayeuna matak ngadeukeutkeun ieu amar ma'ruf nahi munkar ajalan kana ajal wa inal abar sareng sayyidina pirang-pirang ayeuna kita tokoh pirang-pirang ayeuna beja minal yahudi ti ayeuna yahudi waruhbani sareng ayeuna pendeta minan nasrati ayeuna kitu nasrani lama taroku sama-sama ninggalkeun itu si ayeuna kitu Yahudi Nasrani ya al amro kana ayeuna marintah bil ma'rufi kalawan kasayan wa nahi sareng nyegah anil munkar tina mungkaran lanahum mangka ngalanat ke itu Yahudi Nasrani insyaallah Gusti Allah al lisani anbiyahi ayeuna ngalewatan lisan pirang-pirang nabina Allah summa umutras disumarambahkeun itu Yahudi Nasrani bil balai kalawan balahi wa qala sareng tos ngadaosa Imam Al-Muhasibi la yahilu teu halal li sahibil walimati pikeun jaman ngagaduhan walimah naon asukutu cicing atau jempe alama kana perkara yaqaunu kajadian itu ma fiha dina itu walimah minal manakir tina pirang-pirang ayeuna pamungkaran biwajin kalawan wajah idil haku karena ayeuna hak kana ari hakna eta haku ari hakna itu sahibul walimah teh eta pimanjilhi di imahna itu si sahib yen geus beres ieu qala Imam Al-Muhasibi wa qala sareng ari doan musannif al-walaim lapad al-walaim eta jam'u walimatin jam' lapad walimah wahyari walimah teh ismun ngaran likuli ta'amin ke tiap-tiap kadaharan yutahodu anu dijieun itu kulli ta'am li jam'in pikeun kumpulan manusia wa qala sareng ngadawu Ibnu Faris siari itu ayeuna kitu walaim teh ari kitu walimah teh eta ta'am arusi kadaharan ayeuna kitu walimatul arus kadaharan pangantenan qala ngadauh kana itu ayeuna kaul qala terus ngadauh itu Ibnu Faris kan itu kaul fil misbah dina kitab al misbah wa masareng ayeuna kaul Ibnu Faris pikeun Ibnu Faris wari itu tu'amul arus teh eta al masyhur geus ayeuna masyhur geus dimasyhurkeun wa ma garu jeung anapun ari liana itu masyhur minal atimati teu pirang-pirang kadaharan eta falikulin maka eta teh pikeun saban-saban sahiji ismun ari ngaran yahusu anu nangtukeun ismun kana itu kulun nangtukeun ismun kana itu kulun kama sakumaha perkara asyaratus isyarah lidalika pikeun itu kulismin sabadum sapelehna ulama biqoli kalawan dawuhan ayeuna ba'duhum tasmiyatul at'imati syahirah walimatun ma'dubatun wa khairah tasmiyatul at'imati ari ngaran pirang-pirang kadaharan al syahirati anu masyhur eta walimatun walimah ma'dubatun sareng ngaran ma'dubah waqiratun sareng oge sok disebut kairah kharasun sareng kharas
wa adarun adar wakul sareng ngucap anjeun akikoh kana akikoh atiratun sareng atirah nakiatun nakiah tahkiyatun tahkikoh walimatun ari ayeuna walimah mah eta lil ursi pikeun ayeuna panganten ngawinkeun walimatul urus walimah ngaranna ya ada syabihai ayeuna jalma anu ngabogaan tingkah ya dasyani he jalma anu ngabogaan tingkah nu mulya atawa nu bagus madzabatun ari madzabah nama eta tusnau anu didamel ieu madzabah lil ihwani pikeun pirang-pirang dulur wakiratun ari ngaran wakirah mah eta lidarikil jadidah pikeun ayeuna lidalikil jadidah pikeun jalma nu ngabangun imah anu anyar gunting pita wal khorsu sareng ari khoros mah eta mah perkara yudbahu anu sok dipencit eta mah lidah pikeun ayeuna kelahiran atawa ngalahirkeun wal adar mah eta atuam kadaharan lil ihiltani pikeun ayeuna hitan paham kadah paham anjeun hadaka mugi-mugi nuduhkeun ka anjeun insyaallah Gusti Allah lil bayati pikeun lil bayana pikeun pepertelaan hakikatun ari akikah mah eta lisabil mauludi pikeun tanggal ke-7 ayeuna budak nu dilahirkeun atiratun ari atirah mah eta lil mayyiti sedekah kar mayit hud ngalap anjeun takyidi kana ayeuna kitu pepertelaan kaula nakiatun ari nakiah mah eta liqadimin pikeun eta liqadimin ayeuna kitu pikeun anu ayeuna datang kadaharan pikeun jalma nu datang minas sapariti nyaba pahpat maka kadang ngaraksa anjeun parsahum kana parsahum kana katerangan ieu para ulama wa hasil sareng kadang hasilkeun anjeun ad-nurara kana pirang-pirang perkara anu ayeuna bagus atanapi kana pirang-pirang inten wa hasil hukmi sareng ari hasilna hukum fi hadil atimati tina pirang-pirang kadaharan eta anatu amal urusi saesuna kadaharan ayeuna papanganan tenan eta yajib wajib non alitianu ngadatangkeun ilahi kana itu ta'am inda tawaffur syuruti nalika sampurna pirang-pirang syarat wa anna ta'ama sareng saesuna ayeuna kadaharan alladzi lahu anu eta tetep kana itu ladzi sababun ari sabab mu'tadun anu geus ayeuna jadi adat nu geus jadi kebiasaan kaladi seperti perkara lil mauludi pikeun budak nu dilahirkeun wal hitani sareng ayeuna dihitan eta la yajib wajib itu ityan wala yukrosan tidak makruhkeun itu ityan wa inna ta'ama sareng saesuna kadaharan alladzi la sababan utaya sabab eta mawjud lahu kana itu ladzi eta yustahabu disunatkeun li ahli al-fadl pikeun ahli kautamaan non at-tanazzuhu ayeuna kitu bersihkeun anil ijabati tina ayeuna nyubadanan ilaihi kana itu ta'am wa yukrahu sareng dimakruhkeun non at-tasarru'u engal-engalan ilaihi kana itu ta'am kama sakum perkara asyaratus isyarah kana itu masal baji syekh baji fil muntaqo tina kitab al muntaqo qala tus ngadu Ibnu Arabi wa kana sareng kebuktosan Kanjeng Nabi alaihi salam eta yujibu nyubadanan ayeuna kitu Kanjeng Nabi kula muslimin ka setiap jamaah muslim kula muslimin kana setiap ayeuna pangudangna jamaah muslim palamma pasadat mangka sama-sama saruksak non makasih bunasi pirang-pirang pakasaban manusia
wan niyatu sareng pirang-pirang niat karoha maka sengit maka ngewa sal ulama para ulama lidil mansubi pikeun jalma nu ngagaduhan darajat aya tasarru'a kana enggal-enggalan ieu dil mansub lil ijabati pikeun nyubadanan onangan illa ala syurutin kecuali kalawan pirang-pirang syarat wahadari ayana faham wahadari ayana qaul atau ayana pemahaman teh eta walaysa teu aya eta fi sunnati dina ayana hadis naon ijabatuman nyobadanan jalma yutimu mereka daharan iman mubahatan karena arah-arah ayana pamer watakalupan atawa ayana merdih-merdih maksa-maksa maneh balja atawa non terlalu balja balik ta ayana datang non annahyu panyegah andalika tina itu ijabah wa rawa sareng tos ngariwayatkeun sal baik ka Imam Baihaqi marfu'an berhadis marfu al mutabahiyani ari dua jalma anu aya silih bangga-banggaan dua jalma anu silih bangga-banggaan pitami dina kadaharan eta layu jabani ulah dihadiran duanana wala yukalu sareng ulah didahar non ta'amahuma kadaharana itu mutabahiyani mutafahirun tegasna nu garumede nu sarombong duanana bitami kalawan ayeuna kadaharana bigori niatin salatin kalawan tanpa boga niat nu soleh wa qala aridan musannif minal munkar eta hiya ari munkar teh eta kuluma setiap perkara la yuqrabu anu teu diuningakeun eta ma fi kitabin tina kitab wala sunatin sareng aya teu digunakeun sunat wal jaraim jeung aya lafaz jarimah eta jamu jarimah jamal lafaz jarimah wa hiya ari jarimah teh eta adzan berdosa waqti sabul ismi sareng ngalakonan dosa wal walawil ari lafaz walawil eta azzagor itu pirang-pirang ayeuna arjagor itu ayeuna keda pirang-pirang ayeuna seserian wa qala ridan ayeuna musannif atawana dimul masaila lapadul masaila eta fa'u ari lapadu teh eta al isyaratu isyarah kullun ari saban-saban sahiji min humatina itu ul masaila ul masaila ada baik andi nah kalau ada dengan ayana musannif ul masaila lapad ul masaila paul isyarati mangkat terus ul isyarati gitu itu tuh nabet eta kulun aya saban-saban sahiji min humatina itu ul masaila sareng ul isyarati eta tatminul lil baiti nyampurakeun kana bait ya ari ya wahya ari ayana lapat ute eta amrun amar musnadun anu di ayana sarandekeun di wabil jamaati kana wau ayana jama min wa'a ya'i tina dia cokot tina lapad wa'a ya'i bimana hafido kalawan nganggo makna lapad hafido hartosna ngaraksa fa idzatan